Aya hiji jelema neuk ka kota, bebeja ka guruna. Waalaikum, musan ka mana sia? Neuk ka kota cenah. Ayo kok bebeja? Kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh, cek guruna ieu bae ye. Ye. Ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh, nun. Diasupkeun nya teu di deuleu. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres nu di dieu lain. Langsung nyana eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini. Kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif cek mana? Lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya lebih lengkap ini Pak, ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cekna. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin ku nya SIM-na. Barang di deuleu fotona beda. Di deuleu deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya Pak? Ini foto SIM sama wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, udah jalan dah. Jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, aku mah selamat guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah wa ja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatihi wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khatim al-mustafa ibn al-Muttalib ibn Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wal bayda. Taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil bayda. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjudan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atsbat tabi'in.
al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para habaib. Bil khusus di tengah-tengah orang aya Habib Syumi Al-Hasani di Libya, teman daripada Raja Muammar Gaddafi, hadir di tengah-tengah orang. Kedua adalah nutu asing deui Al-Habib Umar Al-Tohar, panjang umurnya. Saat dia ada di tengah-tengah orang, walaupun nyana dibutuhkan di halqah thariqah hari ini, tetapi nyana leuwih cenderung ka dieu. Dua ketilu ayah Habib di Mesir ulah ditingali soal maca Qur'ana tapi nagarana. Ieu negara ti negara tua, Mesir tua, dari negara kerajaan Nabi Yusuf alaihissalam, hadir di tengah-tengah urang. Kemudian ayah Habib nu lain, alhamdulillah mungkin hari ini adalah hari habaib. Di tengah-tengah orang habaib malulu ieu, nu asli jeung nu teu asli aya kabeh. Alhamdulillah bupati orang hadir termasuk di jumlati habaib kene. Bapak gubernur hadir tapi di rumah masing-masing. Tetapi alhamdulillah Pak Kapolres Dandim hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Ulah coba-coba ente ngaluarkeun pistol. Aya Kapolres, aya Pak Dandim di dieu. Nu jelas hadir urang di dieu satu tujuan, hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi, hayang jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nu hadir nu teu hadir urang doakeun mudah-mudahan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi tur dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina sahieu simkuring sakumaha biasa rek nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah hanya sekedar kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara. Sebab anu merenah jadi ahli thariqah kuarin. Ieu mah ala kadar silsilah. Hiji pun bapa kenging ti Abah Haji Dimyati, kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail. Oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan kenging ti Kiai Husain Carita. Ki Husain kenging ti Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Syambas. Sahabat Khatib Syambas kenging ti Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul Rahim. Abdul Rahim kenging Abu Bakar. Abu Bakar Syekh Yahya Isamuddin. Syekh Waliuddin. Syekh Nuruddin. Syekh Syarifuddin. Syekh Syamsuddin. Syekh Muhammad Hatak. Oge kenging ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging ti ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al Mubarak Al Mazum. Oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari. Oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi. Oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Syibdi, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh 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 Ma'ruf Al Qurqi. Kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho. Kenging ti guruna Musa Al Kazim. Oke kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Baqir, Syekh Imam Zainul Abidin. Kenging ti guruna Sayyidina Husain radhiyallahu an. Sayyidina Husain kenging ti ramana Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatuhu fa huwa maqtu'ul faid.
jelema nu bertorikoh teu nyambung silsilahna putus faid. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli torikoh komo kasim kuring mah. Sebab ahli torikoh mah biasanya cumplang campling. Ahli torikoh mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan. Teu kanyahoan ku sasaha ge. Eueuh nu nyangka edan we edan. Kuari ge kan loba nu edan di Tangerang. Asli. Ieu mah edanan beda. Nah, eueuh nu nyaho setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome. Edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun. Si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta nu edan wali. Coba bener teu. Akhirnya si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Soleh, datang kan edan. Assalamualaikum. Nya dempo we kieu. Assalamualaikum. 3 kali karak dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta doana kula wali. Nyaga ka aing wali. Aing mah nu edan. Sia kula nyaga ka aing wali. Tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Ai sia nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah. Kunaon ngabubak kembukakeun rahasia ka si Hairun cenah. Aing sakieu geus edanana masih kanyahoan keneh bae. Geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur sapoe 2 poe saminggu pae. Ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae hasan. Wali memungka jahoan, ai kuari mah wawalianan, jubah digedekeun segala rupa bariteun teu sabenerna ya sakikituna we ai asli wah masalah. Nah, kuari mah jubah panjang, calana nolol ka handap janggot sakieu. Masya Allah, di Indonesia ambalaya tarang hararideung sakumaha dipekan bae. Tah, tetapi teu asli, tanu asli mah sakumaha tadi. Ketika kajahuan cerik ya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta Hairun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieuan bae ge. Nah, henteu lila Ki Hairun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres balah mending anggeus ge teu lila maot. Tah jadi lamun geus kanyahoan walina maot teu lila. Nah, di dia loba nu geus kanyahoan walina ieu. Nah, saya ku yang ditunjuk ge. Kira-kira tereh eureunnan ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun seputar wali. Urang diguyur hujan ketika taneuh tandus. Tatangkalan layu di hujanan, Masya Allah. Iya kari ngeunah kajahoan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak. Daharna tiis di mana bae. Masya Allah, dek zikir tadi sarapan heula. Padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula. Masya Allah mantap jasa. Nah, ya kan tiis neleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Aya hujan cai, aya hujan ma'arif wal asrar. Ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideug-gideug ndek paharep-harep jeung bupati, dek paharep jeung gubernur, dek paharep jeung menteri sekalipun presiden jelema tah mah kabeh dia isuk pageto ge bupati ge paeh, gubernur ge paeh, menteri paeh, kiai maot. Beda setting bahasana. Ya kan? Paeh kabeh ge. Jadi ulah ku sebab deket jeung pamarentah gibeg. Masya Allah. Ki Fudoli lamun cara mah dekat bupati beda bupati.
hayang rada nambah ieu na tah. Ieu jurig sebenarnya mah tah. Ulah gideug. Dek saha sarua makhluk Allah. Ketika bener-benerkeun, ketika salah salahkeun. Tadi Pak Bupati di dieu makomna makom toriko nyaritakeun sia anu ngomong. Teu beres Bupati ya. Ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola. Ye sembarangan. Teu menang. Tapi orang doakeun persitana supaya jadi wali. Ya, atuh bupati dah heula geura jadi wali. Minimal wali kota lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar kudu istiqomah. Istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid. Hartina guru mursyid nu nuduhkeun kana suluk. Suluk hartina ngambah. Lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom. Aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom. Makom tobat, makom sobar, makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom ridho, makom mahabbah. Niti dina makom-makom hiji-hijina makom. Suluk ngaranna lain satabrang parahna. Nah, ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan. Ulah sambarangan mere torikoh ka jelema nu teu masantren, besi salah. Sangkilang nu masantren ge lu masantren, ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna. Karak 5 tahun mah kakaraknya hos sakieu doang. Asal ditanya sakieu. Nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu. Lain masak caina sakieu. Tah eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh kan. Nah lamun geus 10 tahun 15 tahun alatna geus tepi ka anggeus juman syamsiah geus diaji kabeh jamul jawame goyatul usul selesai. Tafsirna berikut mustalahat hadis berikut mustalahatna nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk bahasa mahna ulah belewuk pikihna ulah belewuk akidahna ulah belewuk kakarak menang dibere torikoh lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun dea ji santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun mah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna ketika ngaji kabeh menang ti Allah urang nu Allah ti Allah keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah kicep urang ti Allah wabeh ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon. Urang awak urang nu Allah berikut ruh-ruh ge nu Allah nu urangan asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak Mbak mikirnya oh nu Allah kabeh mantap caknya kabeneran kiai aya tamu dek disuguhan cak kiai tewa kotokna nu gede teh jago pencit sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok dah eueuh hiji kotok aing nu jago ye ka mana cak nya ieu kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede oh tadi ku mama meureun dipencit cak nya kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ieu cak nya. Oh masalah geus didokeun bae janu Allah. Oh geus masalah tuh. Kanu bodoh mah diancam ku nya sia ku aing. Awas dideleukeun ku aing mana kotok kiai nu gede ku aing. Ayo sia lah. Eueuh kabeneran kiai teh boga kotok boga ge embe pencit bae ku nya. Pencit embe. Atuh kiai ge sarua barang magrib jangan embe eueuh hiji. Tangan ka santri. Aya tanu tadi teh sia mencit me aing nya cak ke kiai teh. Oh kiai. Kunaon atuh dipencit? Atuh nu Allah cak teh.
Atuh ku kulang dipejit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh. Kiai ngarumah sial ta santri goblok ceuk. Ieu kan salah mere ilmu. Nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah. Bere heula fikih, bere heula tauhid, ulah langsung ke Allah bae. Asana sendal kiai beak kabeh. Masya Allah. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula. Sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah, nu mustahil ka Allah, nu jaiz ka Allah geus mantap. Wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Di dinyang ke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan. Aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can ngeujeun nama ulah. Alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka sim kuring diulah aman. Sebab loba thariqat nu miku, masa sih negara di pemerintah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi. Pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih? Teu bagus. Aya deui nu norekat dagang limbah, manya wali dagang limbah. Nah, ieu kan teu bagus ye. Nah, aya tukang ceramah masa make DP. Akan teu bagus. Lailah para jamaah kaum muslimin. Akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Karak. Nah, aya deui jelema dibere ku guruna. Ngan guruna lantaran geus wali hebat, percaya murid ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota, bebeja ka guruna. Waalaikumsalam, musan ka mana sia? Ndeka kota cekna. Ayo kok bebeja kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh, cek guruna ieu bae ye. Ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh, nun. Gasupkeun nya teu dideuleu deui. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres nu di lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini. Kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif cek lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya lebih lengkap ini Pak, ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cekna. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin ku nya SIM-na. Barang di deuleu fotona beda. Di deuleu deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya Pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, ya udah jalan dah. Jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, aku mah selamat guru. Nah iyalah guruna wali nyalametkeun. Membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya ieu mata ulah sambarangan. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju wusul ilallah. Tanpa thariqah jarang walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina
adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus dipangeranan berarti maha pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia. Moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, cuman make guru minimal secara umum ba'da salat 3 talqin zikir la ilaha illallah 3 kali ba'da salat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, syatoriyah, khalidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente meunang ti guruna. Nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus mejehna apa henteu. Sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleuk. Aya hiji jelema muriang, kadang muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nyana kan bingung. Ya Allah ya Rabbi, ieu neuk menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru, asal naon ka guru ieu eueuh. Akhirna datang bae ka dinya, aya anakna dokter anakna mah. Waalaikumsalam. Naon? Abah muriang cek cenah teh. Aju anak-anak muria aju biasana ka abah minta cai cek cenah. Nah iki gua minta cai bae. Oh ya. Penyakitna naon eta anak? Panas cek cenah. Rada eungap saeutik. Dibere ku nya lantaran dokter resep. Ya berarti ya panas, turun panas, napas berarti ya obat asma bikin ya. Udah tebus aja ya ini ke mana aja, ke apotik mana tebus. Ya dah. Nya terus bae ka imah. Nya namakan pikiranna mikiran bapana bae. Cek geus dikacaikeun. Jadi dikacaikeun. Tulisan anakna teh. Geus inum ya cek teh obat ti kiai. Diinum cager. Beunang saminggu beunang 3 poe datang ka dinya mau kotok, mau bakakak, Waalaikumsalam. Naon ieu? Ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai, kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun, higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeuh resep tah ba cekeuna ku resep dikacaikeun cager cekeuna ya geus aing cekeuna ieu sarua jeung aing belajar cekeuna kebeneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas. Nah, aing nyieun resep sorangan dikacaikeun cek nya teh. Sarua nya nyang nyieun kana sorangan, aja dikacaikeun, diinum tambah parah. Cak nya teh apa lain si itu cager aing teu. Jadi diteangkeun deui ka dieu itu si itu nu minta cai teh, letak ka dieu. Aing maneh kamari dibere resep teh dikumahakeun, dikacaikeun. Aju diinumkeun, cager. Kok aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah. Emang kumaha kitu heuh? Cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh. Nu dideuleu teh guru.
geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana geus teu naon deuk naon tadek naon ieu ti guru boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat mana neuleuna saha nu di deuleu cakeun untung teu paeh geus ya tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda mantak urang kuari hayang jadi murid tuan saya teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun ye tuan saya teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangdeuleu mata aya catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek tuan saya aya kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun salametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleu mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya mah buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah mere kabeh deuk sanu ngadahar aku masih aba eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ka malaikat Malik aya murid kula eueuh nyasab ka neraka coba periksa ke malaikat Malik eueuh cekna alhamdulillah ya rabbil alamin nyana cicing we kieu geus geura ka sorga atuh cek malaikat Malik geus geura ka sorga moal emang gue moal waka ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka emang gue mah beusi anu nyasab murid kula masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah mantep jasa geus boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat mantep tahulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaekna boga presiden mantep seperti itu mantep kumaha ngomongna ieu mantep tanggung jawab terhadap rakyatna masya Allah geus lah ulah nyaritakeun politik capek nyaritakeun politik engke ku Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh nyana ge terlibat hutang bangun eta nah iya begitu titah kasor ka neraka sorga moal waka ayeuna kena nyanyahoan heula kabeh ka neraka akhirna geus beres haparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung di dinya kene becek Tuhan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kene can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun masyaallah etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliatun Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disiksa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing jol teh Tuhan Abdul Qadir deuk naonan ieu ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mata kedek disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man nabiyuka Abdul Qadir kan salah ya kumahakeun Gusti siksa sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaekeun galon
cekal ku Tuan Syekh blok kadieukeun sia tapal kadieukeun dirambet ku Tuan Syekh Abdul Qadir sambarangan sia bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokol hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanagana gede Masya Allah meureun make babacaan panjana babacaan bismillahirrahmanirrahim mali bejakeun ku aing sia ka sia nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo kemis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuan Syekh Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papai unggal imah masalah nah ieu pasek ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bejakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun ya tamkisa ya tamwisaya batus ya batus ya besar nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan eta tangkalan eta tatangkalan buah bae heulaanan heulaan siki buah apa heulaan tangkal heulaan siki apaan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki atuh heulaan siki atuh pan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki datang ka kiamat moal anggeus ya urusan naon eta mah urusan siki adalah roh urang urusan tangkal adalah awak urang jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mari teruskeun asuh aing sia mangareres jasa ieu pikiranana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring hanya sakadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah masyayikh Naqsabandiyah masyayikh turuk di dia halal hadir perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya nya nya nama sering kapanggih mimpi jeung Kangjeng Nabi perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikeun kukuman nu penting deuleu wajahna bae nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia sebelumna ieu maka bahagia aya kaanehan nyana deuk balik malam Jumat kan di dieu deuk balik nya nang sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul coba geus datang ke bandara makanya nak balik deui ka dieu lamun lain titah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa jeung kula masa pira kula atuh Habib lain kiai lain atuh itu makan Habib tapi kan jana darah rai kita ka dieu berarti kan aya nu noel ya Haji Habib Rojak ge ditowel tadi ku jahe nirilik yana ka dieu
beda toelanana nya nama jurig mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegkeun tauhidna, tetegkeun fikihna, tetegkeun syariat, tetegkeun thariqah, tetegkeun hakikat. Aya syariah kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir, thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatna. Iraha deui waktu ke urang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah model kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna, dakwahna make hal. Iyalah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat, mantepkeun nu berthariqah supaya istiqamah, mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Ya wewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter, lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak, mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain itu. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah urut tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah ieu hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan teh. Ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa. Naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah. Sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh. Henteu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar. Kos urang persis. Percis jasa urang. Ya Allah. Etalah mementingkeun batur. Orang malain atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ka Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu
Iya abdi rumah tangga geus belasan tahun. Periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi papang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Ya tungguan. Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara aja sih. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz, tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi, abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba, Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali. Begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan jangan ngadoa ieu. Guys, pejakeun gada we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Nan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Bejakeun. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api. Tenden yeuh diliongtin, tenden diliongtinna. Nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya. Muhun Tuhan. Alhamdulillah sekarang setelah diberenya sabar nama anak dan dah balik ke imah langsung balik ke imahnya na biasa sesonoan jeung salakina telila langsung nyirah telila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahi bunga na luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa. Wah urus cek Tuhan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui. Terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga. Alhamdulillah cakna bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah
mun hiji mah berarti doa, ieu mah berarti cuman tertunda ceknya. Lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti. Berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetap encan terlihat. Sebab ieu mah anu kajadian ceknyana datang ka 7 mah berarti tertunda, ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere. Geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah. Lain doa Tuhan Syekh. Langsung haritakeun leng nyana ieu pinsan. Begitu pisan ngadaengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh. 7 maot. Langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina, begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu. Wah beda cek salaki berarti ayeuna aya di mana mah ieu leng-lengan. Leng-leng emang tas di mana? Sakieu tas di akhirat. Ambo jawa amat teh lalakon. Tas di akhirat sagala. Ges dibere nginum terus sadar, begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung bentak, langsung molotot. Ieu saha? Deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager. Asana mun dibejaan pinsan beneran monar ieu mah ieu. Teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7. Cek salakila coba bae tingali tama mayit saha. Barang didolo sirah getihan kabeh beulah kuluna. Ya ieu mah anak cek anak. Kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus. Haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon. Salakina langsung mamawali ongti neng. Ih jimat tituan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge, coba pake heula pake. Pan urang boga anak teh sababna ieu, coba pake, dipake deui kunya. Coba bejadi ka ditu ka tuan saya bebejadi. Bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka tuan Syekh. Bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek Tuhan Syekh pamenta ku pohara siapa Tuhan Syekh langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarek dirinya nyana percaya
karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pan pohara jasa eta ya Allah pernah ka kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung itu babari teh mah kitu mah teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah. Ya Allah ya Rabbi. Tah ditanya Tuhan Tuhan si karomana poara amat. Lamun daek kaula karomah imun daek geus moal kawadahan ngan kula embung. Embungeun nya mah boga karomah. Sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah. Kabeh ieu urang ke boga karomah ieu. Komo MZ mah almarhum. Kak mih karomah. Hebat MZ mah. Lain mukmin mah mih ge karomah. Tah, mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah. Urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga waduh jadinya nyarupan kaki kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat salat dur asar berangkat salat dur maghrib berangkat salat isya berangkat salat eta karomah lain leutik-leutik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah boga eta mah pohara kan tetangga orang mapan bo dimarahan baik ku pemajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan baik ieu mah pemajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa ta karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah. Ya, urang diuk di majelis hareudang, tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantak ulah cok cicing di handapeun kipas. Hareudang. Aduh. Tapi sorga yang loba jasa masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu nah ieu urang bakal ngahawalan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian atuh di Birma anu araya thariqah di dunia bagus puguh di Irak kemudian atuh ayeuna di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara guys lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya itu bisa sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang iyalah karomah Tuhan
geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan, orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan, nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah ditanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu tinggal nembakeun doang Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah Tuan teh boga wali Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada ngagoleh teu caritakeun ku kumahna salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek nya alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang Nai datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh di eta cenah bakiak nu kula kadir Patu jamaah ribuan karita kaget KKI datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna Masya Allah iyalah Tuhan sementak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai dan nyingsa nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mendak dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam
Gitu ahli mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge. Malah urang kabawa ka ditu. Sia aya orkes, sia ulah sok nongton we goblok sia. Ye, ulah haram sia. Mah aja ka mana aing anak lah ka ditu sugan aya di ditu. Di mana? Di itu di orkes. Tolol tak budak teh bebeja deui ka aing. Jo di itu nak kebal ditolong tak haji dakwah si kos gitu bebeja dengan anak koreknya dengan birit bidual teh hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang. Aya kan poe minggu urang deuk nyin majlis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang di titahna ge. Asal ka aku murid we geus beres. Ya Allah ya Rabb. Ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang tias si anakna. Langsung cerik datang ke Tuan Syekh. Aya naon? Abah maot. Atuh abah maot sih geus lila. Geus aya mah meureunan 7 poe mah. Kunaon kaimpi ku abdi? Kaimpi kumaha? Keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kulan teu pernah nya nama. Pernah wau henteu cenah mah nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu cenah mah teu nyahoun gawe naon bae tuh bapak sia raja saya tuh ampura bapak kula mah duh geus teu nyaon naon atuh pates ka neraka gajian Tuan Syekh tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi beuteung asa. Sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat ngudag ontak langsung tunggu heula langsung nya salat gitu salat asup kana alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Cak Gusti Pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti jana ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka keur kieu alhamdulillah bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah nyana tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya ge atuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang ku ari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab nanggus jelas jasa
eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomah nangis pohar jasa Tuhan saya. Jelema boga anak hiji-hijina nya kasep, nya pikarespeun. Manehanana ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna. Acak-acakan di dahar ku laut. Inting-intingan. Informasilah ke mana bahwa anak-anak ti keleboh, peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cerik datang ka Tuan Syekh. Minta disalametkeun anak abdi jatuh geus maot papan kumaha cenah jatuh geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos gituan teh sarua kos diurang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan nu barodo pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut hayu hayang hirup deui kumaha saya hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae atuh ka ditu geus aya di imah ya geura balik nya ka imah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di imah can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh mah datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh air kaya aya ieu atuh ieu mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa atuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa karana cenah geus geura balik ulah sok halalaga ieu atilu ieu mah moal setelah saya geura ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk jadot teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu ngarti gua jadi hirup deui ku ieu masyaallah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh
jatuh bulan teh kapan datang ka Kangjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui ngahiji deui sujud ka Kangjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tuan kadeul ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeul ku Muhammadiyah je teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jokin ya entita kuki uci cenah aing ketempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang beres jaloba jasa karomah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina aya bejakeun turun malaikat tek aya naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkan teh kos gitu lain ima di alam itu ya alam zahir asup kurang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masaruti eta gaib-gaib blon mah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal ka harti ku urang urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan kaharti teh ku sia kaharti jata mah aing pagawean aing cenah kos gitu atuh eta lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon ai hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kieu masih salat sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekeun Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ye di aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah deui ka nu ngoran deui ka nu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya Rabb pagihan ku malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna itu Tuhan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikan datang Tuhan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuhan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeul dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah
tuh lain kita tadi bebeja. Bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah. Ai ku ente bapak gon moal tetap. Ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden. Dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul. Oh tuh. Wih mantap jasa. Nu mana? Baju beureum. Eta emang mata sinden mah kos gitu. Ari Abdullah bin Umar mah tuh mata itu mata malaikat atuh kadeu. Ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah, Jibril atur salam alaikum salam. Bangun teu bungaheun teh biasa bae. Barang menang saminggu mah. Aisyah ulang. Allah atur salam kakarak. Aduh, pohara jas. Dihatur salaman ku Allah. Ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente. Masya Allah tuh ya malaikat datang ka Tuhan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus gaja doa kos kitu ya. Atuh bacak laul Gusti teh kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos gitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir. Ya, tetep kudu make syariat. Kan mantap urang ge sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah, Allahna tetep make syariat. Ngadamel bumi langit. Pagi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah. Tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Genep poe kan penting.